Eusina ilmu tauhid teh ngajelaskeun tilu akidah. Aya nu disebut akidah uluhiyah, kadua akidah nabawiyah, anu katilu akidah sam'iyah. Akidah uluhiyah nyaritakeun pirang-pirang sifat anu wajib, anu mustahil, katut anu jaiz di Allah. Eta disebutna akidah uluhiyah. Mukallaf nu boga akal tur geus balik urang teh wajib pahamna kana akidah uluhiyah. Janten galibna jelema nyaho ka Allah teh ngaliwatan nyaho kana sifat-sifatna Allah. Urang teh kapan wajib nyaho ka Allah teh? Awal wajibin alal insani teh wajibna wajib syar'i. Ngan perjalanan nyaho ka Allah teh bima'rifati sifatillah, sing paham kana pirang-pirang sifat Allah tikawit wujud nepi ka kaunuhu mutakalliman. 20 anu wajib, 20 anu mustahil, hiji anu eta teh wajib pahamna teh. Teu cukup semet katalar tapi kudu paham. Mata ku musannif dihitung we heula secara ijmali, secara garis besar kewajiban mukallaf teh ta ieu nyaho kana aqaid uluhiyah nu eusina 40 hiji. Nu 40 hiji teh geus kudu dina hate kapahamna. Tah nu 40 hiji teh pasadayana ngumpul dina kalimah la ilaha illallah. Pasok nu 40 hiji sifat asup kana la ilaha illallah keur zikir. Pan kadang-kadang tara. Mata Imam Sanusi dina kitabna memeh nyaritakeun fadilah kaunggulan bacaan la ilaha illallah, ku anjeunna dicaritakeun heula makna la ilaha illallah. Tujuanana supaya nu maca la ilaha illallah teh maknana diasupkeun kana lapan nu dibaca ku aranjeunana. Insya Allah lamun makna la ilaha illallah diasupkeun kana lapan la ilaha illallah, nu maca nama nunutan bah. Pasok nu keur zikir la ilaha illallah nunutan. Ieu teh mana pas beuntak teh geus eueuh sasaha di masjid. Nyaho-nyaho hese hudang we sing sireumeun. Pasok aya nu kitu nya. Diasupkeun pat kabeh oge nan sifat nu 40 hiji teh ngaliwatan dua makna, istighna jeung ibtikor. Istighna Allah teu butuh kalian Allah, ibtikor lian Allah sadayana peryogian butuheun ka Gusti Allah. Nu lebet kana mana istighna, istighna teh Allah teu butuh kanu liana, matak ayat dia muhu bina sihi eta teh sadayana pa aya 11 sifat. Mana nu 11 sifat? Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawa, qiyamuhu binafsi tegas 5. Salajengna sama kaunuhu samian, basor kaunuhu basiron, kalam kaunuhu mutakal liman, sama basor kalam kali 2 jadi genep jeung 5 11 sifat. Jadi kerdina istighnaan ku 5 siwa keur zikir la ilaha illallah Allah teh teu butuheun kalian Allah. Nu 11 sifat anu wajib aya dina mana? Kasaksi sugihna Allah sabab Allah wujudna teh hakiki nu ayana teu butuheun kanu ngayakeun. Lian Allah mah da ayana ge diayakeun. Allah mah wujudna teu butuh kanu ngaya. Ari istighna teh teu butuh gitu. Matak aya kidam ayana Allah eueuh mimiti, aya bako ayana Allah eueuh tung. Mun aya mimitina mah atuh butuh kanu ngayakeun, mun aya tungtungna mah atuh butuh kanu ngeuweuhkeun. Teu butuheun Allah mah istighna. Matak lalebet tah kana mana istighna 11 anu wajib, otomatis 11 deui anu mustahil. Tuh lamun 11 jeung 11 geus 20 hiji, kempel sadayana dina la ilaha illallah. Atuh repot kitu mah cenah katuncal sawareh moal kaasupkeun eta. Ya, ari geus katingali mah kumaha ngasupkeunana kana lapat teh moal hese.
da di lempangan ku jasad lila sot teh di pencerong ku manah mah Pak deket mangga ti dieu ti ranca eke ka Cibantar ajaran lempangan ku jasad nu ieu lila moal lila tapi lamun hate nu lempang ka Cibantar lila moal akidah uluhiyah lamun tos paham dina manah urang rek diasupkeun kana la ilaha illallah moal lila lila sote disebutan wujud kidambak mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bina sihi jadi rek ngasupkeun kana la ilaha teh tangel ari kakarek rek mimiti mah urang maju diajar asup kadinya rada telat wajar dan nu diajar mobil ge mimitina mah hesieun heula mata kulah wakapunung kena-kena teu ujug-ujug bisa atuluy we tah nu diajar zikir teh kitu sawarehna mah nu zikir la ilaha illallah teh lain hayang ngasupkeun akidah uluhiyah kadinya sawarehna mah lisan maca la ilaha illallah ari hate ningalina ka makhluk loba illallah mun jadi tukang dagang sina balanya kabeh ka aing aya begitu mata norekatna manu dibaca la ilaha illallah ngan toriko ala sirati syaitoniyah disebutna torekat teh dua ayat toriko ala sirati rahmaniyah ayat torekat ala sirati syaitoniyah lain teu dibaca la ilaha illallah ngan hanyakal keur la ilaha nempo ka makhluk loba illallah kabeh sina balanya ka aing la ilaha nempo ka makhluk loba illallah sina masantren ka aing nu balik masantren boga ilmu balasieun teu boga santri dibaca la ilaha illallah keur narik santri eta nu disebutkeun solihun fil ibadah ngan pasidun fil ubu dia beres dina syariat ngan pasid dina tarekat batur mah sibuk mikiran mana la ilaha illallah teh ameh bisa ngasupkeun makna istighna dina nalika ngecapkeun la ilaha illallah tah gitu tebutuh Allah kalian Allah tah keur la ilaha nyaksi ka Allah nu tebutuh kalian Allah cek ahli tahqiq mah eta teh makom jam'i teh eueuh makhluk teh nu aya Gusti Allah ayeuna nu kadua mana iftiqor ari iftiqor teh butuh lian Allah sadayana peryogian ka Allah mun Allah diperyogikan kulian Allah na kudu wahdaniyat Allah na kudu kudrat Allah na kudu irodat kaunu qadiron kaunu muridan Allah na kudu ilmu Allah na kudu hayat kaunu qadiron aliman hayan tah eta teh sadayana salapan sifat wahdaniyat kudrat kaunu qadiron irodat kaunu muridan hayat non ilmu kaunuhu aliman hayat kaunuhu hayat salapan hijikeun salapan jeung 11 sabaraha 20 ngan lalawanan salapan ogenan wajib salapan anu mustahil tikawit kudrat ajzu salajengna wahdaniyat ta'adud jeung satuluy-tuluyna jumlah we salapan kali 2 sabaraha 18 tadi mah sabaraha 40 hiji kapanan 20 hiji pan 11 sanes 20 hiji jeung 18 cik 20 hiji jeung 18 sabaraha kabehna 40 hiji sifat itu 40 sifat tambahan anu jaid hiji pi lukuli mungkinin awatar kuhu jeung 40 hiji eta eusina akidah ulu iya keur zikir la ilaha illallah teh udah ganana maknana asup kadinya jadi sok aja lembet teh nu zikir teh ka mana-mana paya la ilaha illallah gitu. Pangna diajar akidah terek ngasupkeun makna man akidah kadinya cek Imam Sanusi mah bahasa lagi alaika bi dzikri la ilaha illallah wajib ka anjeun zikir la ilaha illallah hatta tamtajiza bilahmika wadamika sehingga la ilaha illallah teh nyampur jeung darah daging anjeun ngan kada bisa dihartikeun ana nyalahan ditulis we la ilaha illallah dina kertas hek dibeulem diasupkeun kana kopi dikocekeun diuyup eta nyampur jeung darah daging lain kitu lain lapadna nu nyampur jeung darah daging teh tapi maknana nyampur jeung darah daging urang
butuheunana lian Allah ka Allah jeung teu butuheunana Allah kalian ti Gusti matak tina la ilaha illallah mah eling we jalema teh ka Allah name eta la ilaha illallah cek Nabi disebutkeun Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha pangutamana zikir teh eta la ilaha illallah. La ilaha illallah nu mana anu neme nu diasupkeun maknana kadinya. Kayak gitu mah la ilaha illallah mana nu asup hiji-hiji acan mau jadi Abdul Zikri mau apa keur jelema nu zikirna. Abdul Zikri ke nu zikirna sote lamun maknana aya dina hatena keur ngucapkeun la ilaha illallah. Tah ayeuna nu opat sifat ieu teh ngeusian Muhammadur Rasulullah. Urang teh mising diinget-inget ogenan hayang ningali ka Nabi da tengah dalaman tengah zamanan. Boro-boro urang akhir zaman beh dieu nya lahirna. Beh ditu ogenan anu caket ka Nabi namina tabiin teu penak jeung Nabi. Atba'ut tabiin teu penak jeung Nabi, nanu penak jeung Nabi mah namina sahabat. Jadi atuh urang nyebutkeun Muhammadur Rasulullah teh keun mising teu kabayang oge pameun teu Rasul. Keun mising teu kabayang oge bentuk tubuh Rasul. Ieu mah balas hayang mahabbah ka Nabi dibayang-bayang Nabi teh kasep kumaha lamun awa jadi bogoh kitu. Da kan Nabi mah bogoh teh lain ka Nabi, nah bogoh ka Nabi mah nuturkeun kana ajaranana. Hartosna Pak, teu penting urang ngabayang-bayang sifatan rupi Nabi jiga kumaha, bentuk tubuh Nabi jiga kumaha. Anu penting mah sina asup Muhammadur Rasulullah teh kana akidah disebutna akidah nabawiyah. Patak asupkeun sifat anu wajib di Rasul opat teh anu aya narek dipajuan. Asupkeun sifat anu mustahil di Rasul opat, lebetkeun sifat nu jaid di Rasul hiji, jadi sabaraha kabehna salapan. Mana sifat wajib di Rasul? Sidik. Ari ngaran sidik syaratna pantilu sering diuningakeun. Hiji nu diucapkeun, kadua nu aya dina hate, katilu sareng buktina eta teh kudu akur. Nu diucapkeun Allahu Akbar, buktina ge nya Allah teh anu maha agung. Cik tanyakeun dina hate, nya teh ceuk hate urang Allah nu agung teh atawa imah halus nu agung teh atau mobil mewah nu agung teh atau jabatan luhur nu agung teh. Allahu Akbar unggal rek salat dibaca da jadi rukun salat, tapi nu agung dina hate lian Allah kadang-kadang sanes sidik kitu teh. Jadi sidik mah ti mimiti ucapan sareng buktina katut eusi hate urang kudu sami sadayana. Lisan nyebutkeun alhamdulillah. Naon alhamdulillah teh? Puji sadayana kagungan Gusti Allah. Dina aslina ge dina buktina ge leres puji teh anu saha? Anu Allah, tapi lamun batur muji ka urang-urang bet atoh bohong eta teh. Pasok atoh dipuji ampun keur kasep teh meni bagur ieu mah. Aing teh pan kitu teh. Tuh bohong sanes sidik. Jadi sidik mah nu dicarioskeun sareng buktosna jeung aya nu dina jero hate eta namina sidik. Tah sidik di Rasul teh kitu. Tak urang mah sakapeung ngabohong we. Ngabohong hungkul lahiriah teh ngabohongan kana batiniah urang. Kadua amanah Rasul teh amanah aya dua manana, aya amanah syar'i aya amanah akli. Mana amanah syar'i mun urang dititipan ku batur pangadugikeun nya ieu kaditu nepi kaditu henteu dicomot. Sugan ti pusat aya dana ieu keur pamarentahan nu aya di daerah di desa di handap henteu loba nyimpang ka mana-mana nepi ka daerah. Matak pribados sakapeung masuk bingung ke ieu diranca ekek jalur dua jalan sakitu alus keneh. Eta ngadon di galian dibutut-bututkeun deh. Ngadon ngamacetkeun hungkul itu. Ai ka pribados jalan goreng patut teu eueuh nu ngomean. Engko akur Indonesia nya. Aneh dah. Lamun liwat ka dieu Pak eta neme oge pan diucut-ucut engko alus keneh jalan teh. Aya eueuh gawe nya teh jelema. Padahal boga duit loba mah pinahkeun ka ditu ka jalur pribados butut jalan. Itu
luka teu bisa nu jadi pemerintahan di Tasik. Tapi da ayeuna usum arek pilbu pilihan bupati, ampun nu kampanye teh 3 tahun jalan selesai, tidak ada lagi jalan yang jelek, bisaan kampanye. Aing geus jadi 10 tahun ngajabat angere goreng patut. Akur meureun dedege kitu hungkul. Daraekan ngajina teh lamun usum kitu mau daraekan ngajina geus jadi we teh ngalongok acan. Silaturahmi teh rajin yang aya nu milih. Amanah kadua amanah akli. Mana amanah akli? Ismatuhum anir tikabil muharramat wal makruhat. Karaksa diri tina migawe nu diharamkeun jeung nu dimakruhkeun eta amanah disebutna. Matak Nabi mah teu pernah migawe makruh, teu pernah migawe haram. Mubah oge litasri dipigawe ku Nabi keur ngabejakeun hukum Allah, keur ngabejakeun syariat Gusti Allah. Pada meula Nabi mah muter dina dua bainal mandubat wal wajibat, antara nu disunatkeun sareng nu diwajibkeun. Eta amanah. Katilu tablik eueuh nu disumput salinungkeun. Risalah Allah, hukum Allah kabagi tilu nu datang ka Nabi teh. Hiji aya nu wujubut tabligh, anu kadua aya anu takhyirut tabligh, anu katilu aya mamnuut tabligh. Ilmu nu datang ka Nabi istilahna lamun ka Nabi naon? Wahyu. Wahyu nu kual dipaparinkeun ka Nabi teh tilu hukumna. Hiji wajib ditepikeun aturan Allah eta mah. Makrifat ka Allah jeung makrifat kana hukum-hukum Gusti. Matak Nabi teh Pak dakwah di Mekah hampir 13 tahun teh nu dibejakeun teh tentang Allah mimindeng nama. Eta mah wujub tabligh jelema kudu boga akidah salamet, yakni akidah ahli sunnah teh ahli tekad Nabi. Matak pangheulana diajarkeun di kota Mekah ketika Nabi diutus teh bab tauhid. Cina makrifat ka Gusti Allah. Name satu acan ngalih ka Madinah satahun deui ku Allah diparentah salat. Berarti ieu mah hubunganna jeung makrifatu ahkamilah, nyahokan hukum Allah. Mata ka mana-mana oge urang ngaos targetna dua rupa. Hiji ku ngaji bisa nyaho ka Allah, kadua ngaliwatan ngaji dianterkeun nyaho kana aturan Gusti. Eta target ngaji mah teangan pengajian anu nuduhkeun ame hate apaleun ka Allah, teangan pengajian anu nuduhkeun ame hate apaleun kan aturan Allah. Kakarek urang bisa mutabah mahabbah ka Rasul. Jadi mahabbah ka Rasul teh lin sholawat nangtung sapeuting bari teu salat subuh lain mah. Kaliru nya sanes kitu mahabbah ka Rasul sapeuting sholawat kan salat subuh kaburangan. Mahabbah ka Rasulillah mah mutaba'ah ka Rasul. Tekadna urang sing akur jeung tekad Rasul, pagawean urang sing akur jeung pagawean Rasul, ucap urang minimal atuh mising teu akur da moal aya mirip-mirip lah saeutik jeung Kangjeng Rasul. Berarti kudu apal mun nek nurutan mah. Oh bajelema nu tekadna teu cara tekad Rasul. Rasul mah ngadua liidharil ubudiyah, ditaros kapan ku Siti Aisyah kunon rajin-rajin ting ibadah Gusti ka surgana ge salira matos kantenan kumawalan Nabi Allah akuna abdang syakuro. Nah ulah aing jadi hamba tukang syukuran. Jadi syukuran teh lain hajat mun kitu mah. Urang mah syukuran teh hajat pedah nyepitan budak. Syukuran teh sugan teh hajat pedah ngawinkeun budak. Darwe di judulan tasyakuran tapi nabeuh pongdut lin tasyakuran eta betap takapuran begitu Bapak. Sana syukur mah hakikatna al iqbal alal munim, yang hareup kanu mere nikmat, yang hareup kanu mere nikmat teh dohirna sifat kaabdian. Nabi rajin ngaduakeun kapan ka pirang-pirang umatna ngaduakeun Nabi teh Pak. Melang ka umatna. Tapi Nabi mah bisa ngaduakeun oge da paham doa na Kangjeng Nabi mau bisa ngadobrak karena takdirna Gusti Allah. Ngadua teh liidharil ubu dia ceuk Nabi piraku aing ngadoa na ayeuna make jeung bisa ngamangaruhan kana pamere ti Allah nu geus ditangtukeun ti baheula. Jadi Nabi mah ngadoa ge lain cicing dina doa, urang ngadoa cicing di dinya. Abdi teh ajengan keur dagang
kira-kira ameh lancar perusahaan abdi kun macan naon baca ieu sakapeung masukkeun kana cai heguyu teu cukup diuyupkeun manikeun sok aya nu kitu nyawe geus dipigawe teh aya kamajuanana dagang jadi tereh payu ieu teh alhamdulillah klien namahan tuluy ngultuskeun ieu teh da kieu aing teh sangeus ti si eta jadi we tekad yen aing beunghar teh ladang macan wati si eta wayahna sanajan ku Allah diberi nikmat dunia dagangna untung klienna beuki loba ngan ku Allah dicokot nikmat agama dina hatena mana nikmat agama kama ripatan ka Allahna leungit tina manahna tekad anu salametna leungit tina manah da jadi tekad qadariyah gara-gara nekadkeun anu boga tapak lianti Gusti mata layak kuntola buka minhu tasabbuban ilal ito pepeje ngadu ate ulah dijieun sabab kana hayang dibere jalema zaman lainna daek ngadu asot teh nanyakeun heula kana mere doa ieu doa paragi naon asa kitu ulah ditanyakeun doa paragi naon doa dipigawe ku urang keur nembongkeun sifat kaabdian ka Gusti jadi lamun maca doa eueuh karasana mah teh hayangeun ieu teh rajin ngaji yasin geuning meni getol ngaji yasin hutang can lunas jadi ngaji yasin sote hayang lunas naon geus lunas mah hutang luput teu papangi-papangi acan jeung Quran oge ieu panoba nu kaliru teh mata layakun tolabu kami nu tasabuban ilal itu payakilu fahmu kanilah mun urang ngadua dijieun sabab kana hayang dibere berarti urang teh bodoh teh nyaho Allah wal yakun talabu kaminu li idharil ubudiyah urang ngadua ka Allah teh nembongkeun sifat kaabdian ka Gusti Allah tah eta nu wujubu tabligh tamat 23 tahun Nabi nyampikeun nu kudu disampaikeun ku Nabi anu kat opat sifat wajib Rasul teh patonah tah eta isin akidah ulama tak opat nu wajib di para naon ari patonah teh pinter calakan cerdas menya Rasul engkete kumaha dakwah ka batur lamun Rasulna bodoh teu apal ilmu mata pinterna Nabi mah wahbi paparin ti Gusti kulantaran paparin ti Allah nu disampaikeun ku Nabi maka keur nyampikeun lagi kepentingan datang ti Allah lain ladang masantren Nabi mah pinter teh lain ladang sakola Nabi mah pinter teh Pak lamun anu pinter ladang masantren ngabejakeun ilmuna ka batur lamun teu mujahadah kana nafsu kadang-kadang ladang masantren teh dipake kepentingan nafsu aya nu nitah ngaji teh ka manehna kulantaran aing baheula lila ngalana capek ngalana demunang masantren aing nitah ngaji teh wani piro sok aing nu kitu mah sok Nabi tingali wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu nu dibikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi ayeuna mah pa ilham ka jelema nyaritakeun teh kulantaran ilham ti Allah teu inget baheula aing masantren heungul teh eueuh ingetan ka dinya da bisa aya pengakuan dina hate ilmu nu aing batur butuh ka aing kudu maya sakola dokter ge mahalin mantak mun ibu-ibu datang ka dokter mayarna mahal tong ge da meunang sakola manehna nu gratis mata tamak ka Kangjeng Nabi Isa teh ku si babaya dan Nabi Isa mah bisa nama anak ge wahbi wahyu ti Gusti gelar nage almasih ay masih teh nama sa nu gering diusap eta mah naon wae panyakitna diusap Pak erek stroke erek ginjal erek naon dilah penyakit teh loba kapan sanes obatna teh hiji diusap hungkul so kurang penyakit komplikasi datang ke dokter salomari obat inumeun teh Pak bari kudu dibayar mata dokter di zaman Kangjeng Nabi Isa teu payu dokter tak darare mau dokter teh jadi teu payu kieu atuh dan Nabi Isa mah boro-boro anu hirup anu geus maot lila pakuburan anu diusap pakurunyung hirup deui mata ku orang Nasrani kasalebengan menyabisa kitu lamun lain anak Allah Isa teh anak Allah eta teh dan nu bisa kitu teh bapana mata anak lagi bisaeun aya we istilah trinitas tilu kepercayaan Allah Bapa Allah Putra Ruhul Kudus Nasrani mah kitu
padahal dina Injil dibejakeun kumaha sifatan Kangjeng Nabi da teu ngaku ka Nabi. Dina Toret dibejakeun keur Yahudi sifatan Kangjeng Nabi teu ngaku ka Nabi. Kunaon pangna teu ngaku kana kahebatan batur, balas manehanana geus hebat. Kitu atos Pak. Jelema nu hese ngaku kana kahebatan batur manehna hebat, jelema beunghar tadina batur anu beunghar da teu betaheun ku betul beunghar teh. Jelema geus tenar jadi ajengan gede tadina jepulo anu anyar jadi ajengan rek gede da teu ngeunaheun hatena teh. Eta mah geus rumus ti dituna panyakit keur jelema anu gede kitu Pak. Iblis panyakitna keul ka Nabi Adam. Naon sababna? Adam ditaekeun ku Allah harkat martabatna. Ngewa. Abu Jahal keul ka Nabi Muhammad. Manehna teh pan jelema hebat Abu Jahal teh. Tapi ngadon keul kanu dihebatkeun ku Gusti budak kamari Muhammad. Padahal Muhammad diakui kahebatanna ku urang Mekah. Malah geus loba pengikut Kangjeng Nabi Muhammad. Dan manehna hebat tadina umum Pak. Keul kanu alus nu dagang ge kitu. Bos manehanana teu ridho mun sumut nu saja nyebut bos kalian ti manehna. Jadi nyebut bos teh kudu ka manehna we eta teh. Kajen teu boga naon disebut bos teh atoh. Kabeh nu nyebut bos dibawa ka warung sok hayang naon. Cenah bos rokok we sabatang ulah sabatang sabungkus ewang. Buagi tak ku bos sabungkus ewang. Anu ngolok baralik karewas kanu boga warung nganyuh heula nya da teu boga duit. Matak pangbodo-bodona jelema ngaheulakeun sangkaan batur ninggalkeun keyakinan sorangan batur nyangka ka manehna bos teh dianggap ari manehna yakin dina pesa eueuh duit 1000 acan ditinggalkeun. Matak ulah nuturkeun sangkaan balas ninggalkeun keyakinan ulah ninggalkeun keyakinan balas nuturkeun sangkaan batur nu dipigawe mah nu diyakini kurang mising batur nyebut bos ge da teu boga nanaon aing teh itu pamayantiku anil hawa in huwa illa wahyu pinterna nabi wahyu ti Allah matak ngabejakeun kapinteran ogenan eueuh kepentingan nafsu eta akidah uluhiyah minimal keur maca Muhammadur Rasulullah tetah ras ingat kana opat sifat anu wajib opat sifat anu mustahil tumetepna di Rasul eta teh picontoheun keur umatna. Berarti urang teh nuntut diri keur menyebutkeun Muhammadur Rasulullah teh nuntut diri sina sidik, nuntut diri sina amanah, nuntut diri sina tabligh jeung patona. Ngan urang mah patonana moal kawas Nabi. Nabi mah ilmu naogenan wahbi urang mah kasbi ngaji we urang mah gitu nu ngabisakeunana Gusti Allah. Hiji deui a'rad basyariyah sifat kamanusiaan wenang matak Nabi nikah, Nabi putraan, Nabi tuang, Nabi ngaleueut. Aya sahabat Nabi kapan ahlu sufah wawartos ka Nabi erek neuteuk bobogaanana Gusti abdi marek diteuk-teuk we bobogaan teh bongan kurang husu ibadah ka Allah. Kumaha cek Nabi aing ge boga pamajikan. Justru nilai ganjaran nu dibikeun ku Allah teh ayana dina mujahadah nafsu. Yeuh malaikat teh teu balalangorso teh da teu bukeun nafsu. Jadi malaikat mising teu bangor oge teu aneh da teu boga nafsu teu kabejakeun makhluk Allah nu panguliana malaikat lain makhluk Allah nu panguliana teh manusia. Keun teu kudu diteuk-teuk bobogaan mah kahayang we perangan. Tak karek eta teh bakal mulia anjeun cek Nabi. A'rad basyariyah teh kitu Nabi tuang, Nabi ngaleueut. Mun aya tuangeunana jeung leueuteun nana ai urang mah dahar teh kapanan lain jaid wajib rarasaan teh matak mun eueuh dahareun sok amok kitu nya. Aduh jai jeung teh Pak matak kolot baheula mah keun cenah mising teu boga sawah oge nu penting mah boga pare. Ari ayeuna mah lain kitu rek boga pare ti mana lamun teu boga sawah. Kolot baheula mah lain kitu pepatahna keun sing teu boga sawah ge nu penting boga pare. Mising teu boga pare ge teu kudu riweuh nu penting mah aya beas. Heueuh tah beas ge tong susah beas nu penting mah aya kejo. Cenah
cenarek ngejo kumaha ari teu boga beas ye pantat tangga maneh hajat nganturan kejo ge ka maneh atuh kitu mah cenah to ngarep-ngarep dibere panggoreng-goreng na panyakit teh ngarep-ngarep dibere paya ulah ngarep-ngarep dibere aya nu mere mahakan kumaha engko kitu baheula mah kolot teh mapatahanan teh kumaha lamun kejo ge eueuh mun kejo eueuh kan bae nu penting mah teu lapar engko beres eta teh dan nu nyeun seueuh malin kejo ieu tapi Gusti kawasa Allah nyeun beuteung jelema kawasa Allah teu nyeun lapar dina beuteung kawasaeun Allah mah eta teh kolot mah ngobrol kitu teh keur ngasupkeun akidah kana hatena kuat eta teh moal cicing dina adat aing dahar teu dahar dan nu nyeun wareg mah Allah usaha mah da ku aing teu dilaksanakeun ari aing mah lain kitu muntangna kana adat bisa dahar kumaha aing lamun teu boga sangu boga sangu kumaha aing lamun teu boga beas boga beas kumaha aing lamun teu boga pare boga pare kumaha aing lamun teu boga sawah mata cita-cita dina senahna teh ngalegaan sawah we keur dahar tapi di lemur pribados mah anu nyawah loba parena teh dijual ai dahar ngadahar raskin eta pan anehnya sugan teh melak pare teh dahareun jualeun orang teh tuh tungtungna mah tetegenan we kana adat jebule bahasa moal ge sia teh nyapek lamun teu ngoprek disangka we malah jadi tekad sangkaanana aing nyapek so teh pedah ngoprek lain eta mah bahasa adat gitu kolot baheula manguatan akidah jelema zaman ayeuna manguatan kamusyrikan gitu kolot baheula manguatan tauhid jelema ayeuna manguatan musyrik alaka eta keur ngucapkeun Muhammadur Rasul salapan sadayana hijikeun salapan jeung 40 hiji jejeg jadi sabaraha 50 disebut teh aqaidul iman pondasi iman teh eta 50 akidah uluhiyah 20 akidah nabawiyah 4 nu wajib nu mustahil 20 jeung 4 jejeg 40 nu hiji-hiji jantan 50 48 50 tambah 2 tak gitu mah disebut teh aqaidul khamsin atawa aqaidul iman tah maka karek dietang secara ijmali karek dipapai hiji-hiji nu kumaha wujud nu kumaha kidam jeung satuluy-tuluyna samemeh nafsil nu 50 sifat wallahu a'lam bissawab.